أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Dina ayat tadi dijelaskan pangbagi Allah kajalman hatena aya dina mutmainnah wabalesna bakal asup ka surga. Hate mutmainnah ngagaduhan sabaraha ciri anu parantos digambarkeun kalawan rinci dina hadis Nabi riwayat Ibnu Asyakir. Dina eta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaburukan dina sifatna doa ka Gusti Allah nyuhunkeun hate tenang. Kalawan pidawuhna Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Nun Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti hate mutmainnah nu sugema lamun abdi ngadeuheus ka Gusti nu ridho kana sagala papasten ti Gusti nu ngarasa cukup kana rezeki paparin ti Gusti. Nu dimaksud ngadeuheus ka Gusti lian ti dina bentuk ibadah nyaeta khususna salat. Dina ilmu aqaid yen urang tiasa ngadeuheus papendak sareng Allah di sawarga eta mah engke insyaallah. Tapi yen salat eta teh tanda urang ngadeuheus ka Gusti Allah di alam dunya. Eta teh leres sabab urang dina carana salat kudu sapertos ti antawis pidawuh Nabi anta abudallah ka'annaka tarahu. Urang dina kayaan salat seperti urang nuju tepang sareng ningali kadat Allah Subhanahu wa taala. Atuh tangtos bakal ngagibatkeun hate ajrih sareng ngarasa tenang tentrem nuju aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dina kayaan salat taya jalma nu sikapna tagibur, resah sareng kacau. Sikap salat boh jasmani atawa rohani kudu tumaninah sareng mutmainnah. Dina salat berjamaah katingal hempakna jalmi sareng ngadeg ruku sujud matak geueuman nu ningalina. Saparantosna salat urang dipamrih wiridan sakawasana. Zikir khusyuk hate tentrem dina taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Keur zikir taya jalma nu galideur sadaya calik tungkul rasa ajrih ka Allah Subhanahu wa taala. Sikap jalmi mutmainnah nu kadua nyaeta nu ngarasa ridho kana sagala papasten ti Allah Subhanahu wa taala. Wa tardha biqada'ika. Ucapan lapad nu afdal dina nganyatakeun karidhoan Allah nyaeta raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Abdi ridho Allah pangeran abdi, Islam agama abdi, sareng Nabi Muhammad utusan Allah eta teh panutan abdi. Dina kahirupan seueur hal-hal anu dirasa kirang raos perasaan sapertos udur, sapertos serba kakirangan atanapi kamiskinan sareng musibah anu sanesna. Sadaya eta teh papasten ti Gusti Allah kan anu kudu ditarima ku hate nu sadar ridho sareng hate mutmainnah.
Lamun urang ridho kana sagala musibah tan wande eta musibah teh jadi kiparat dosa urang. Salajengna watakna bi atoika nyaeta ridho hate kana rezeki nu dipaparinkeun ka urang. Kaya tangseur jalmi nu stres atawa gering batin kalawan gering nangalang layung lantaran mikiran milik batur nu beunghar urang nu gelisahna, batur nu untung urang nu teu raos hatena. Eta peta teh tanda urang teu ridho kana milik sorangan paparin ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngajelaskeun dina surat Al-Lail ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'yakum lasyatta. Saestuna pakasaban maraneh teh eta rupa-rupa. Logikana lamun profesi manusia beda-beda, maka penghasilan bakal beda-beda. Eta teh aturan ti Allah, sangkan kaayaan milik rezeki silih seblok di antara manusia sadaya. Usaha sakitu saparantos urang usaha anu maksimal maka urang kedah narima kana jerih payah urang sorangan sareng syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Pasti hate urang bakal nepi kana rasa mutmainnah. Adanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.